harita nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun waktos nabi dibobotkeun dua sasih kaunggulkeun barang kaopat tauna Rasul dicandak ibuna ziarah ka maqam Abdullah di abwa negeri Madinah saparantosna ziarah telah milajeng namuli nuju dina perjalanan Raden Aminah nyecepan parantos tiris karaos bari nangis jeung nyarios urang reureheula bae sabab umi atos capek tina onta lajeng turun dina lebah gunung Huzun lajeng anjeunana nyuksruk Rasul disiraheun calik cuma limbah cisocana sedih ningali umina saurna Raden Aminah he anak umi nu deudeuh umi teu kuat ku sedih lamun ngantunkeun anjeun teh bari anjeunna ngusapan ka Rasul dinasiraheun Rasul nangis diciuman heula bari diurukan he anak umi parantos ngandung jeung lahir jeung ngurus tamplokeun kabeh kanyaah ka anjeun nu dipisedih anjeun buah hate umi anjeun kembang soca umi anjeun hidup sing tawakal nalika umi tos wangsul lainana henteu berat ka anjeun tetep nyarapat ngaran umi moal pegat napi ka poe kiamat salajengna Rasulullah ka umi
anjeunna nyuuh. Saurna Raden Aminah umi ka maotos tere lajeng ngaluarkeun nafas Rasulullah segruk nangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Raden Aminah tos ngantun di luhureun gunung Huzun, gunung anu palih kulon kamu Allah kantun mudun. Telami aya nu datang awewe ka eta gunung ngaranna teh Majasiyah lemburna deket Mu'alah. Enggalna ieu lalakon Rasulullah dirawatan ku Majasiyah teu kinten bingeuna taya bandingan.